urang sahadat eta teh ngarah takwa. Salat ngarah takwa, puasa ngarah takwa, mun boga rezeki zakat ngarah takwa, munggah haji ngarah takwa. Sasaran pokona segala ibadah dina ajaran Islam ti ibadah anu pokok dugi ka ibadah anu cabang jeung ranting, sasaran pokokna ngarah takwa. Dan nikahkeun jalmi ge eta teh ngarah takwa kawinan teh. Dari teu ngarah takwa masanya mah teu kudu kawin. Dek naon kawin ka beak-beak rezeki jeung tanaga. Da dina pelebah sarena mun kawin jeung nu latur teh sarua we. Tapi naha atuh make kudu kawin segala ngarah takwa. Nya ngarah naon bagus sali tepi ka digiring-giring sina takwa. Asa kabina-bina teuing jawaban anu pondokna mah keur jelema anu buta huruf pisan gampang ngarah bunga dunia akhirat. Titik